minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in saraqa min hirzi syarikihi mushtarakan fala qat'a fil awhar. Lan lamun nyolong ya sariq saking susimpenan kancane sariq mushtarakan ing mal kang den sekotoni fala qata, maka oralana tuglan iku wajib fil azhar ing dalem mungguh kaul azhar. Wa in qalla nasibuhu lan sanajan setitik opo dungdunganan ya sariq. Tsalitsu adamu syubhatihi fihi taukan kaping telune iku ora saliruna sariq fihi ing dalem masruq. Wala qata'atu sariqati mali aslin wa far'in wa sayyidin, maka orana tuglan iku maujud kalawan nyolong harta ashal, yakni bapak wa far'in lan cabang, yakni anak, wa sayyidin lan gusti. Wal azharu qat'u ahadi zawjaini bil akhar lan utawi kawal azhar iku den tugle salah sawijine laki rabi roro kalawan kanggo suasana di majelis taklim rada beda, ngaji jamaah teu meunang rapet sebab jamaahna gede dosa, teu meunang deket-deket teuing, pentingna nonton TV bae teu bareres, ngaji ongkoh nonton TV ongkoh, jadi naon gitu ngaranna plus nu jelas sabodo tah urusan masing-masing. Aya yang ka sorga tuh nyana aya yang ka neraka kumaha nyaranna bae guys. Dina minggu ieu insyaallah bakal aya tamu ti California, Amerika Serikat. Nu kamari ngiring konferensi Thariqah sadunya di Pekalongan. Ana-ana geus ngazam ti imahna keneh rek silaturahim ka dieu. Ialah Syekh Abdul Aziz. Kuari geus aya di dieu. Ke sakedeung deui bakal ka dieu. Urang dengekeun ceramahna melalui bahasa Inggris. Ya masing-masing mah nyana-nyana urang-urang. Teu kuat. Kula dia milu ke Pekalongan lantaran kaondang. Milu ke Pekalongan kan kula mah datang HS juga panggil jeung Habib Lutfi balik geus beres sakitu. Tah insyaallah sakedeung deui bakal aya urang ahli thariqah Naqsyabandiyah di Amerika bae norekat
di Cikupa ka Citra tukang tonggong in sarakum min hirzi syarikihi Zaid boga babaturan ngaran Umar kemudian Ki Zaid jeung Ki Umar teh barang beli beas dihiji jadi dagang dihijikeun modal dihijikeun dibelikeun ka beas jadi Zaid jeung Umar ieu dagang bersama barang teh panu duaan eta beas teh lamun beas teh mah kemudian berjalan seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan hiji mangsa Ki Zaid maling beas eta Ki Zaid maling beas eta beas anu rejengan dipaling kunyana wajib dipotong apa henteu taleungeuna di negara teh kuduna mah ngaji kitab ieu hakim-hakim jaksa kabeh abeh naon abeh nyana ge kapotong ulah batur bae dihukuman padahal nyana ge sebenarnya gantungkeun diurang masyaallah diurang we pamarentah teh haju jara di pamalingan jadi geng naudzubillah min sebagian anu teu teu ngan sebagian besar tapi insyaallah haju nu ngeri nama teu asa maling korupsi teh teu asa korupsi ieu anu bahaya nama sebab geus membudaya cilaka insyaallah antak ge aduh eueuh pamarentah urang butuh aya pamarentah koski kaayaan komok wae bade negara urang mah perekonomian teh lumpuh dipaksa-paksakeun nggih keur lumpuh ulah kaget lamun kuari pabrik aroleng usaha kelas menengah ke atas mah oleng kelas menengah ke atas mah goyang kumaha cenah kieu kelas leutik mah geus teu kudu dicaritakeun batur maju ge nya mah jasa kitu bae ieu ulah dihitung-hitung teu acak-acak tak karasalah ke urang dagang ieu dagang itu pagar ada rese lamun urang nyaritakeun dunia mah kitu bae tapi lamun ieu teh keur diputerkeun ku Gusti Allah kamari subur zaman Pak Harto setik transisi reformasi tersendat-sendat subur deui zaman Gus Dur set kabelah dia zaman SB rada deres kuari parah nah, pabrik kula dijual kula geus geusan ning boga pabrik iraha emang ke boga pabrik sosotan sosok tadi ente acak-acakan negara urang teh kuari teh negara julukan 3 negara asing aseng asong
asing diondang ke urang untuk bercokol usaha diondang Amerika Jepang kabeh. Alhamdulillah subuh di zaman kuari aseng diincek si aseng dararatang tadi. Wah, dibayah mambalaya. Sing di berbagai-bagai daerah. Si aseng malulu. Si aseng, si angseng, si cekun, si teguan, wabeh araratang kadi. Urangna nagara asong. Jadi ngangsong-ngangsong ka asing jeung ka aseng. Iyalah negara asing, asing asong. Ieu ku ari urang. Jadi angsong-angsong. Lamun nyeun pabrik di negeri urang, perusahaan di negeri urang, karyawanna dikirim TRR cek. Atuh mana teuing bodona. Di negara urang ge mahasiswa bae nu can kabagian pagawean ambalaya. Komo lain mahasiswa mah ambalaya macul teu bisa jeung eueuh taneuna deuk usaha di drop ku jada TRC ka dieu jadi kula ye nu bodoh bae kula modal nu bodoh kula cenah eta presiden teh merakyat tapi horeng meres rakyatnya atuh kuduna mah nyen pabrik mah los karyawan mah urang gaji ieu mah teh urang ngeuleukeun engke mah ieu kabeh kisah lamun kejadian di urang ke pabrik-pabrik karyawan mulai karyawan tetap dibuat teu betah baralik ka Jawa Tengah Jawa Timur ka Sumatera diganti ku RRC blek di batak geurang asa golok dak deui daon deui ku ari mah penca geura siap-siapkeun hizib geura wirid ayo geus pokokna ya, enggak. Asalnya nak rasuk, enggak siap golok. Pancen kieu mah kitu amat. Sia tahun wae kitu. Lain henteu jadi imah bae. Enggawe henteu. Jadi karyawan henteu. Je kue loba di wae. Eta mah jelema anu menggantungkan diri dah hirup di dunia tapi memang gitu atuh di negara di seluruh negara kayak gitu. Jadi terjadilah kekacauan. Salah satu resapel nu ayeuna teh ya untuk meningkatkan perekonomian diperkirakan bakal akur. Sebab lain jang ningkatkeun perekonomian jang ngahadang nyana dek naik deui jadi presiden. Serba salah orang. Tapi teuletik harapan orang doakeun. Jelema ieu sarua bae. Mudah-mudahan pemikiranna jadi lurus. Jadi lempeng. Nu tadina kurang urus ka rakyat jadi ngurusan rakyat. Kajen nya nama teu ngurusan nya ge asal ngurusan rakyat bae. Tuh ieu dah. Pamalingan kuari geus ambalaya, maling mobil, maling motor. Kobo miras narkoba. Komo miras dilegalkeun, zina dilegalkeun, deuk jadi naon negara urang. Hayu. Pancen deui kieu bogan sia milih si eta. Jai henteu. Saya teu milih si eta. Sia milih si eta. Aja kumaha teu kumaha janang Allah. Itu emang geus kieu bae. Dunia mah kos kieu bae, ke luhur maju, ke handap, ke sugih, ke susah. Tama kos itu urusanna sapira beuteung. Uari mah urang ngabenahi diri urang, hate urang geus wauh tancan ka Allah. Sakitu bae. Hate urang teh geus wauh encan ka Allah. Lamun urang geus wauh ka Allah hirup di gunung, di kota, di leuweung, di kampung, di negeri Yahudi, di negeri kafir, Amerika, Moskow. Sarua bae. Omo di negeri Indonesia.
surganing surga bandingkeun jeung negara mamana bae. Di Uzbekistan garelis nisang mah hese. Di Baghdad di bawah Indonesia mah ya Allah ya Rabbi. Hayang dahar sangu aya. Hayang jagong ambalaya, kentang ambalaya. Roti timiti segede cinggir teh segede hulu aya kabeh. Di urang mah ambalaya. Roti di Amerika, di Soviet loba, di Eropa loba, tapi bala-bala mah. Comro balaya di ditu. Di urang mah comro segala bala-bala. Cenah urang. Jah, Masya Allah. Masya Allah. Nyana heranen ka kue bugis. Kue bugis. Kujana di kiki bae. Dumantak heran ai dauna atah. Ai jerona asak ieu. Bingung. Bingung Amerika. Kumanyeuna cek jana. Ai nya nuklir bisa. Ai kepapais heran. Masya Allah. Negara orang hampir dibom kamari ku Amerika. Hampir. Lain lalagaan. Hampir jasa. Ngan dibom teh kan di deulean heula kunyana. Daerah mana heula ieu? Kamari nu ka deuleu Cikupa. Geus dilempang-lempengkeun bom ka dinya. Geus dikeut. Aya urang Tasik naik sepeda mamawa boronjong kurupuk. Podeh teh kaleng teh kaleng. Eta diteker kieu cenah bayan. Masyaallah. Cek diana. Wah, ieu mah ulah dibom Indonesia mah. Di Bojong di Cikupa loba nu mawa kaleng kurupuk gede pajar bom. Cek diana bom urang mah leutik kitu mah buade. Aju rakyat nage rakyat make sapeda bagah jasa. Kumaha mun ngajegur ti heula cek diana. Teu jadi. Aya bagus atuh tukang kurupuk eta. Ngagagalkeun bom Amerika. Ngan nipu oge nya sebenarnya. Lara coba-coba Indonesia mah kos itu. Lalagaan sok jadi bebeneran di urang. Bebeneran sok jadi lalagaan. Indonesia negara paling sulit. Kacau kayak dihijikeun babari. Oh, Islam ka dieu ka ditu ka ditu. Wah, dalau dihijikeun babari. Matak bingungan ge Yahudi. Udah dikira Muhammadiyah, Streng, NU, HTI, Khuruj dan lain-lain sebagainya. Giliran mah huru hara set nah hiji. Atalah istimewa Indonesia. Entah kurang kuari hirup di Indonesia tinggal bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Geus dunia mah asal kapanggih dahar nginum beres. Nu penting ieu hate urang geus wau tancan ka Allah. Eta nu hese. Wau kedelah ka Allah. Negara masalah jam dipusingan kayak kurang jaya menganu urusan. Itu urusan negara. Pusing teu pusing urang mikiran teu mah urusan. Bener jeung teu bener kumaha nu urusan. Tapi urang ieu urusan diri urang. Masya Allah asal di PHK stres. Asal lapar saeutik stres. Urang tapi lamun manteng maka Allah henteu. Dibabaca ku urang wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nu mantak diterapkeun unggal bada salat abeh urang teh merenah menang nikmat. Masyaallah anggap khair cak nu bodo. Menang cocoba syar cak nu bodo. Cak nu bodo mah menang nikmat teh menang nikmat eta teh bagus, menang cocoba teh eta teh jore cak nu bodo. Aya cak nu pinter mah lain. Ki Fudel bin Iyad ditanya, "Pang bagus-bagus teh jelema ku bahasa Ki Fudel Kiai?" Pang bagus teh jelema mah di mana-mana menang nikmat dunia ceurik, di mana-mana dibere panyakit seuri. Ya sakilobana mah aya. Malah aya teh. Ayo caknya nang ngabalikeun kiai na ge henteu ulah ngomong kitu sa ka aing. Siapa sok juga aing gitu. Sinis bae.
lamun dagang untung, urang silaturahmi menang dunia, urang kitu tani bebenangan hasilna gede, eta teh ceurik wali mah. Tapi lamun dagang rugi, panyakitan awakna seuri alhamdulillah ya rabbil alamin. Cenah kitu amat kiai, endek kitu bae teh mah. Wali mah kos kieu. Jelema badul arifin lempang lewat ka hiji gunung, dihandapeun gunung bangun aya nu nyalang kedong, dideuleu ku nyana ayu he gaya hiji aki-aki, barang ditingali eta aki-aki ke matana buta, barang ditingali leungeunna eueuhan, barang ditingali sukuna eueuhan, nya buta eueuh leungeunan eueuh sukuan, borok saawak-awak, borok saawak-awak. Tapi jangan seri alhamdulillahilladzi afani, alhamdulillahilladzi afani wa ardani, alhamdulillahilladzi afani. Artina alhamdulillah teh sadaya puji tentu ka Allah anu geus nyageurkeun ka kaula. Cih. Cak Badul Arif nyageurkeun. Cager di mana ieu jelema? Mata buta, leungeun eueuh, suku eueuh, borok pan cager. Heran aing mah. Cak Badul eta ge Badul Arifin. Wali geranin kayak alhamdulillahilladzi afani, alhamdulillahilladzi afani, Gusti sadaya puji tentu ka Allah nu geus nyageurkeun ka ditanya ku nya heran ieu sakieu parahna masih kene seuseurean senyum-senyum bari doana eta alhamdulillahilladzi afani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula ngadenge wiridanana alhamdulillahilladzi afani bari senyum-senyum deuk nanya bae ieu mah. Maha suci Allah sadaya puji tentu ka Allah, Allah teh nu geus nyageurkeun. Ieu teh cager di mana? Mata buta, leungeun eueuh, suku eueuh, borok pan nyageurkeun. Mana cageurna? Jara geus seurik kene ka dieu sia. Bloon. Si bloon ka dieu. Dieu. Ya, aing teh deuleu ka sia, tapi sebloon amat. Nyana di bloon-bloon baru kieu gede kajeun geus lain. Wah di blon-blon bae lah deh. Nah tah maneh teh nyaho letah kaula cager. Nah tah maneh teh nyaho qalbu kaula cager. Dengan letah cager selalu bisa zikir ka Gusti Allah. Allah Allah Allah. Dengan qalbu cager ulah bisa wauh jeung Allah sehingga bisa kadeuleu eueuh mata maneh kadeuleu eueuh mata Lauhil Mahfuz ku kula kadeuleu. Masyaallah. Eta wali aing muridak buluy mah kos kieu. Tuh. Batur mah kos kitu ge masih alhamdulillah urang mah kakarak ge diturunkeun gaji geus mungsang mangsih. Susah mangsih tah ukur tah kadinya tah. Ya Allah, ya Rabb. Tah ukuran wauh henteu diri urang ka Allah ukur. Ketika menghadapi nikmat, ketika menghadapi cocoba, ukur aing datang ka mana kakuatanna. Ya Allah. Imam Syafi'i teh ambeien di mana ngaji. Oh jauh Imam Syafi'i ambeien. Di mana ngajinya menyokot bawa batok segede kitu nah jagetihan Pak. Topi ngaji pohara jasa. Tah. Ngan ngadoa ya Allah ya Rabbi. Namun memang penyakit ieu bakal ngadeuketkeun jasa ka Gusti, Gusti ridho ka abdi, tambahan penyakit abdi. Tah sia. Doa wakos gitu tak urang mah lain Pak kakarak saleh bahasa tiga Gusti kieu-kieu teuing abdi heuh teu ngadoa pohar eta mah kakarak dagang rugi sakali bae ge beuh geus tatangga nyaho kabeh sadesa nyaho kabeh untung teu nyaho kabeh eta pedagang goblok tah mah kos kitu. Doa Imam Syafi'i para jasa andai kata ieu penyakit bakal gadeukeutkeun diri abdi ka Gusti, Gusti tambah ridho ka abdi atuh mending tambah. Kadenge ku guruna Syafi'i. Ulah sok ada kos kitu. Lain ngadoa bangsa urang tah mah jelema sidikin seri bae Imam Syafi'i. Ditoel kitu. Ih, cek Imam Syafi'i teh nyana aing. Ditambahan deui ku Allah. Imam Syafi'i ditambahan deui penyakit.
2 kali lipat eta. Masya Allah, cek Yosef ini nikmat amat Gusti. Nginahin biasa. Tah mazhab urang eta Yosef kos kitu tah. Teu kanyahoan ku batur. Ya Allah. Kunanta begitu ditambahan hajunya teh seserian nikmat jasa lantaran naik langsung jadi kutubul aulia. Dina autad nyana kutub. Tuh. Hebat jadi wali ku begitu ngeuneunahan. Mobilan, dahar, pakaian, lain wali, teman kos gitu wali. Wali sih kos gitu, susu wali mah dibere payakit, buat dibere payakit dibere problem nu gede, buat dibere problem nu gede dibere susah, wali mah kos gitu. Tuh, masya Allah. Cendapan Gus Dur mah wali ge nya nama naik mobil mewah bae, kadeuleuk ku ente mewah ge. Emangnya hayang teu hayangan. Aya ka kula hayang cenah jadi wali tapi kos Gus Dur. Kurangnya naik mobilna BMW cakeun teh. Alphard. Ih jelema deuleu zahirna bae. Tapakna apa pernah Gus Dur ngadahar duit pamarentah? Teu pernah. Apakah ketika disumbang ku batur di dahar? Teu pernah. Masya Allah. Sakitu lobana duit. Kadaharan tapi nya mah teu ngadahar. Ayo urang mah pantes teu ngadahar ge jeuh. Zaid babarengan usaha jeung Ki Umar caritana usaha beas misalna pakaian, beas, kurma dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah beberapa bulan Ki Zaid maling barang eta. Kumata Ki Zaid, apakah wajib dipotong? Wa in saroko. Lamun Zaid malingna min hirzi syariki. Tina simpenan kancana barang anu dijaga diriksa ku Ki Umar dipaling ku Ki Zaid. Mustarokan barang tersebut rejengan farakot afil azhar teu kudu dipotong leungeun sebab aya haknya na. Cenah saeutik nu nyanana mah andai kata ieu beas teh 10 ton, nu nyanana mangan ge 2 ton, nu Ki Umar 2 ton, 8 ton. Wa in qalla nasibuk sanajan saeutik bagiannya na. Beas 10 ton, nu nyana 2 ton, ku Umar 8 ton, ai dicokot ku nyana teh 7 ton. Pan berarti nu Ki Umar kacokot tah, nu nyana mangan 2 ton, tetep bae falakot sebab aya nu nyana. Antak di dieu timbul fil azhar. Fil azhar teh nuduhkeun kana ikhtilaf. Lamun aya fil azhar geus tah mah bae carita bae. Falakot teh kudu. Teu kudu dipotong leungeun. Masya Allah beres. Syarat wajibna dihadina barang anu dipaling teh hiji kudu mencapai ruba dinarin 1/4 dinar. Nomor kedua barang nu dipaling teh milkan ligori milik batur. Geus lamun maling kurang tina 4 dinar, sadinar adalah 4 gram. Andai kata 1/4 dinar, rub'a dinarin 1/4 dinar, sadinarna 4 gram. Ieu can aya 1/4 dinar, berarti can wajib dipotong. Lamun sadinar teh 4 gram, sagramna adalah sedangkan 1/4 gram 4 gram 4 bagi 4 sabaraha 4 bagi 4 sabaraha atuh kabehan ge nyahoon kos kitu mah dasar TK endog teh mah kos kitu nyahoon mah kabeh ge giliran nu babari mah gede tung giliran nu hese beta ieu mah anak buah parah jasa ieu berarti sagram. Ayo sagram teh aku hari hargana sabaraha duit? Hah? 500.000. 500.000. Tah maling 400.000 can wajib dipotong. Can wajib. Lamun 600.000 atau 500.000 potong.
tuh nomor kedua barang namilkan ligairihi milik batur berarti atuh lamun maling sorangan teu kudu dipotong masa maling sorangan teu kudu urang boga TV urang ditenden di Maki Umar kebal TV teh bangun ku manehanana teh di aku paling kurang lain maling tamang nyokot bu urang teu dipotong nomor katilu as-salisu adamu syubhatihi fi nomor katilu ulah nu subhat barang nu dipalingna ulah anu bangsa subhat teh aya kekeliruan ulah ngan subhat kabagi-bagi dina fikih teh ya subhat fil mahal aya subhat fil fa'il aya subhat fil atau milik aya subhatul milki aya subhatul fa'il aya subhatul mahal tah nu mana bagian nu ngaran subhat teu meunang non gitu ngaran ulah barang subhat contoh alaqat bisariqati mali asin wa farin wa sayyidin Zaid anak Ki Umar kemudian Ki Umar boga supermarket gede tokona loba deui bahkan boga showroom beuh harta mah Ki Umar Ki Zaid anakna maling motor maling di bapana kapangi teu meunang dipotong sebab eta mah hubungan bapak jeung anak hartana subhat lamun paeh bapak tepan anak teh kan teteh aya boga waris itu keneh lamun anakna sugih kemudian bapana maling tinu anakna teu meunang dipotong sebab barang subhat hartina subhat teh masih keliru fil mahal subhatul mahal sebab naon lamun anak paeh bapak meunang warisan je kuari mamun anak hayang barang bapak paling lain itah maling siapa sok aju karar itu andai kata tuh ulah tetep doraka mah doraka ngan teu dipotong bapak maling boga anak doraka anak maling boga bapak doraka ngan urusan syariat teu dipotong lain kudu bebas-bebasan lain sia maju bebas-bebasan deui cokotan bae geus boga anak cokotan atau anak boga kolot cokotan deui begitu anehna dinasehatan hei kunaon sia malingan nu bapak bae heuh aing kamari ngaji ge bebas jeuh tungtung nama ka aing bae dilaknat sia lain berarti bebas haju bebas kitu lain doraka ngan andai kata katerwag teu kudu dipotong sebab naon syubhatul mahal oh ya Allah karim ainu tadi termasuk kana syubhatul milki Zaid boga beas jeung Ki Umar babarengan eta paruman heula sa paruman heula sa ada enggak mana paruman tas kudaon teh cenah di pareman kiai apa tiris lain kudaon teh di pareman masa kula tiris eta reuda masih jalan deui pareman tadi sakali pencet geus ulah sok aju jadwalkeun nu di imah pencetan cenah kieu mah lain kitu meureun ya tuh pokona kumaha aing bae eta mah teh Zaid jeung Ki Umar boga harta babarengan beas misalna
kemudian dipaling ku Ki Zaid teu meunang dipotong doraka mah doraka tetep ngan teu meunang dipotong sebab subhatul milki tuh kan aya aturan-aturanana subhatul milki ari tadi mah subhatul mahal aya deui disebutna subhatul fa'il Zaid boga motor kemudian motor teh dipake ku Ki Umar babaturanana terus teh dipokok di naon gitu dipake nginjem misalna atawa memang atuh sapake teh tadina asa babaturan teh kulantaran geus mukholid jasa nu aing asa nu nyana asa nu aing nu nyana asa nu aing lain nu nyana dibalik sia ngomong rokok aing lain nu sia tampiling habek babaturan lain gitu rokok aing sia geus pokona bareng baju sia baju aing baju sia beres ieu lain baju sia baju aing tapi nu aing lain nu sia itu kodek nah ieu mah ieu motor dipake bae ku Ki Umar ku urang teh kitu naon ngaranna dicokot ke heula hampir bangun deuk dipimilik dihitung-hitung geus aya 4 bulan hampir dipimilik ya Allah dicokot lengahna ku urang teh motor dikuncian ku Ki Umar diasupkeun ku jana ka jero imah intip ku urang padahal urang begitu Ki Umar tengah penting cokel ku urang imahna kemudian langsung cokot motorna kan maling ge rupana doang ja aslina mah nu nyana teu kudu dipotong laporkeun ku Ki Umar begitu dilaporkeun aya pamalingan teu meunang dipotong sebab barang nu nyana subhatul fa'il ngaranna ya Allah nyokot ngan kos maling nah iyalah nomor katilu ada musyubhati geus anak maling nu bapak teu dipotong subhatul hal bapak nyokot anak teu dipotong kitu keneh sayyid ngan eueuh sayyid bani urang wal azhar qatwa di zaujaini bil akhar Zaid boga pamajikan ngaran Umar Zaid boga pamajikan ngaran Hindun ketika Ki Zaid geus kawin suami istri ngaranna eta Zaid gawajiban nganapakahan ka Nyi Hindun lamun sugih sapoe-sapeting 2 letter kecarita letter bemud lamun susah sapoe-sapeting 1 letter berikut jeung lalauhna balikan nih Zaid rumah tangga jeung Nyi Hindun lamun sugih Ki Zaidna sugih teh ketika budug subuh pajar nyana boga beas boga duit boga teu kudu hese beleke teu kudu kokoreh ta eta ngaranna sugih nah lain sugih boga perusahaan dan lain sebagainya komo teh mah sugih sugih nah ieu Ki Zaid sugih wajib nganapakahan ka Nyi Hindun sapoe sapeting 2 letter berikut lalauhna nu wajar bagi kelas nu sugih nu layak bagi kelas nu sugih lamun nu susah 1 letter berikut jeung lalauhna nu layak bagi nu susah sugih berarti ieu manehanana 2 letter dahar daging botan begitu dahar daging botan anu daging anu digaringkeun teh naon ngaranna lain anu lalitik teh sia emang nyahoan bae teh nyeunan apa malingan sih di aing meuli mah moal sia mah deng eta mah abon sugih ta kelasna mun lamun dahar daging lauk laut laut kakap merah pohara jas nah eta bikeun lamun susah 1 letter mucung kemudian jeung lalauhna nu layak teri tempe terina ge geus teu diasin teh anu garing sorangan lamun kurang di daharnya lihat rasaan eta aya eta dikeronjok akeh ge
prana ge wede ake ning kronjong mah ora de asin ora. Iku mah wis aking dirina bae ge wede. Di kronjong. Tah, trino ka sararitu tah. Aya tembang nulah, tembang lagi sapek teh apek. Pepetek mah kelada kelas, pepetek gede mah, pepetek nu laletik tah. Pepetek nu gede mah kurang bisa diteuden di tarang haum, boso ieu mah. Kelas tah mah kos kitu mah. High class tah mah tuh. Pepetek anu geus bentek. Tah eta kelas rendahan tah mah kos kitu. Tempe kos kitu. Nah, usam kelas rendahan. Pan eta lamun nu pertengahan saleter setengah. Urang teh wajib ngandapakan pamajikan sampai sapeting saleter setengah kelas menengah. Gitu lu. Eta teh lain haju kurang diantep kudu diserah ke isuk-isuk kurang boga saleter duitna ya. Waalaikum neng. Ieu akang ngandapakan neng dina dinten ieu beasna. Tah ieu artosna. Atawa ieu tempena. Beres. Geus diterima tah kan ku nyindun. Alhamdulillah Kang. Poe ieu atuh aya abdi dinapakan. Geus ya. Coba. Eta teh kan milik indun. Ki Zaid apakah menang dah di dinya teu meunang. Teu meunang kalau indun. Ye, teu meunang lah mun endek kudu nyana teh pamit heula. Neng, lan akang ngilu dah. Milu hindek tuh kan. Lamun teu bebejak itu doraka di akhirat ditagih. Ye, pikir pada tangga kos gitu. Masya Allah. Mada santri, santri masak teh opatan tah, siring sacangkir. Geus asak teh kan dina kana nampankeun. Eta teu meunang dahar bareng teu meunang. Lamun deuk dahar bareng kitu tah, eta teh kudu ditimbang. Atau digarit bagi opat, ratakeun garit set. Jadi opat bagian tuh kan. Nah, dahar di mana tan? Sia di dia opatan. Naon sebabna? Sebab aya nu kuru huakna gede. Kacokot kadu batur. Atuh kudu rido birido. Mun rido birido iba keur carita piki, emang kudu kitu. Tapi di pesantren batur rido birido, boro-boro eta buku baturna masak can kaburu kadari teuneun di luhur, diintip aya kan dahar bae. Santri mah kos kitu, lain pamalingan eta piki ayeuna teh kos kitu. Hajuna mah kesia maraling be santri. Nah, ieu eta teh pan milik Nyi Hindun tah, lamun dipaling. Zain mere beasa karung, sebulanan dah lah misalna. Hitung 2 liter sapoe. Berarti sebulan sabaraha? Sebulan sabaraha? Ye, 2 liter sapoe. Sabulan teh kudu sabaraha liter? 30. Aing mah lain ngitung sabulan sabaraha poe, sabaraha leter. Telmi jasa. Itu kali 2 ke 20 liter. Ah, meuli sakarung. Dah, dikeun ka majikan. Neng, tah sabulaneun. Muhun Kang, beres. Kuari Ki Zaid teh ieu Ki Zaid, kototan koteteng neuleuh jahe. Dek nganjang teu boga duit. Tah, beas anu serahkeun ka Nyi Hindun teh dipaling. Paling kujana set isukna langsung dijual ka warung. Sabaraha saleter? Saleter gua sabaraha itu bagus. Berapa? 10.000. 10.000. Nu bagus eta. Haji Pendi mah meuleuh 3.000 bae. Ya, paingan dagingan awakna. Nah, 10.000. 10.000 berarti kali 60 liter sabaraha? Genep? Bener tante si sia ieu. Aing mah mang-mang ieu ngitung jeung sia. Tah, berarti ke 1,5 jutaan boga nya tah. Duit 1,5 jutaan boga. Pake nganjang. Lain masalah nganjangna Ki Zaid maling beas ti pamajikanana kudu kumaha eta. Wal azhar qat'u ahadiz zaujain bil akhar. Andai kata Ki Zaid baling beas tu pamajikanna potong leungeunna. Lain lalaga.
hubungan turunan jeung pamajikan mah teu aya. Ja turunan mah anak jeung bapak, turunan. Nah, bapak kolot eta ngaranna aya nasab. Aya jeung pamajikan mah kan anak batur, mantak kudu diurus ge eta teh anak batur. Mantak lamun teu diurus doraka, boro-boro eta maling nu pamajikan. Potong. Nah, kuari mah lamun aya lalaki nyandung biasana sok maling emas anu kolotnya. Nah, kuari mah lamun datang ka imah ragaji. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi nu motongna pamarentah, lain hajuku ke pamajikanna. Beusi aing mah yeuh Kang ngaji, salah teh aing. Salah kena keur hees da. Aing geus nyaho tiki uci cek kena ye. Dipotong ku aing leungeunna tuh ka aing betungtung nama. Lain pamarentah nu motongna mah. Sok salah bae sia mah. Ngan kewajiban cek kaul azhar foto ahadits zaujin bil akhir. Masyaallah. Kitu kene pamajikanna maling nu salaki atuh potong bae leungeunna. Sarua. Wa man saraka wallahu a'lam.